Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Insyaallah urang kana jejer nu anyar kanca. Alhamdulillah karesan aya biasana Superman. Muga wae ieu lalakon teh ieu carios teh biasa janten panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah kanca dangu sadayana. Jejer carios teh banjir getih di mumunggang pasir. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun banjir getih di mumunggang pasir biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka da eta meureun ngambeu nu melenghir. Anajung teh manehna hudang teu bisa terus ajeg gegag teu beda we ti leumpangna kunyuk rawun jejebris bari kutuk gendeng. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana saleuheung raheut ku peso bisa cager deui. Tapi raheut hate sigana teh sanajan nepi ka rup ku padung rap ku lemah oge tetep teu bisa leungit. Saperti nu karandapan ku saduloh manehna terus ngetek-ngetek ka anggana keukeuh hayang bisa mulangkeun ka nyeri. Bari kaayaan hatena tetep hayang bisa kalaksanakeun kalas manawati. Jalan sejen eueuh deui. Iwal ti kudu ngaronjatkeun deui pangabisana. Begituna teu talangke. Manehna terus we ngabelecet ka Cimalaka ngadatangan guruna nu ngaran Bah Kendan. Bulan malen manehna guguru deui. Sakumaha beratna oge panggemleng nu jadi guru. Akhirna manehna beunang disebutkeun hasil oge tingkat pangabisana bisa dironjatkeun. Kukitu teh mah cikaracak ninggang batu laun-laun tang tulegok. Dina geus hasilna langsung manehna balik deui ka wado. Bari angkehanana geus buleud mun ceuk pasangrok jeung anggana katut baturna moal asa-asa deui deuk langsung diajakan ijen patutunggalan atawa sanajan ngarandapan dikarepuk oge moal nepi ka mundur. Haram dempak upama ayeuna manehna kudu ngejat ti pakalangan. Dina datangna deui ka lemburna manehna teu geruh. Hartina teu ribut-ribut kanu sejen yen manehna aya maksud kalasmana. Tapi kalawan demit imahna amujuna ditalingakeun. Kukituna kumanehna geus bisa kanyahoan yen lesmana teh eueuh di lembur. Masalah terus dikubuk ku si anggana meureun. Saduloh ngagerentos di jero hatena. Teu nanaon. Ajan aya di mana oge. Ku aing moal burung disusul. Balik kanan kudu ribut di jero lembur. Matak era ku tetangga. Kukituna saduloh terus we ngulincer
sarta lila-lila mah kumanehna geus bisa kanyahoan yen anggana teh padumukanana di lemah putih. Tapi waktu dikulincer anggana suwung da puguh keur aya di Cibulan keneh. Nu akhirna saduloh kalangsu ka daerah Padepokan lemah neuneut. Mangka-mangka kayan di lemah neuneut teh beunang disebutkeun keur caringcing pageuh kancing, keur saring set pageuh iket. Lantaran ti heula geus aya beja tea ti Widarba. Yen aya budak ngora lahaloho kadinya natanyakeun Sutajaya. Ku kituna anggang keneh oge ka Padepokan. Kadatangan saduloh kadinya teh geus bisa kanyahoan ku Madrawi. Nu memang ngahaja keur ngulincer minangka keur jadi jagabaya bisi aya musuh nu deuk ngadon sosoroh amuk-amukan. Memang kitu parentahna Surabonang. Kayaan Padepokan supaya ditaringakeun. Lantaran manehanana sorangan sasatna keur taya waktu keur terus-terusan digembleng deui kubah laduni. Cocok sakumaha ceuk katerangan Widarba. Budak ngora nu waktu ti heula lahaloho teh cenah saurang. Masalah ieu kitu pamikirna Madrawi harita. Lantaran geus kanyahoan wewesena lain jore-jore. Bukti kapan Widarba oge nepi ka Kabayabah. Komo deui manehna nu memangna tingkat pangabisana aya di sana peunana. Mikir kadinya blecet we manehna ka Padepokan nu maksudna deuk bebeja. Gok mokprok jeung Mbah Jaeni bok we ku manehna dibejakeun. Wah, ngan saurang? Mbah Jaeni negaskeun. Mung saurang bah. Moal pat deui. Nu basa ti payun bantrok sareng Widarba teh. Oh, nya keun. Undang bah ka geruh kan sajenya. Yo, urang cangkala we ku urang. Teu ngalobakeun pamolah, beral we duanana arinit. Tacan ge sakumaha jauhna geus mokprok. Pikeun Mbah Jaeni mah da geus ngarasa yakin teh geus teu panjang-panjang deui mikir. Ujug-ujug haok we manehna nyarekan. Bari peureupna ujug-ujug ngadius. Bukan jalma burung anika teh. Saduloh lain deui ngarasa kagetna. Tapi ari gerakanana mah cepet naker. Manehna ngajorelat ka beulah kenca. Teu gana-gana males narajang. Lantaran manehna hayang nyaho pasualanana heula. Bisi ieu jalma teh ngan sakadar kasalahan. Tapi Mbah Jaeni saeutik oge teu mere kasempetan pikeun nyeunghap. Baguna mah deui ngarasa era we ku Madrawi. Gempuran peureupna nepi ka ngageblos. Ku kituna dius bae peureupna digempurkeun deui. Ya bener andika mah nya. Sigana teh jalma edan. Teu pupuguh ngadon mar peureub Saduloh maksudna mah deuk kajorat deui. Rokaya sakali ieu mah gerakan dampah suku Mbah Jaeni saktilat naker nyamber ka handap. Cedak. Teu salah deui ngahanca bawajeg. Sarta teu ngalobakeun di pamolah. Galeong, gobot we. Saduloh ti beubeut. Aduh. Kurang ajar sia. Ya bener sia teh hayang gojorot ka aing. Saduloh ayeuna mah bener-bener kaudal amarahna. Kurinja manehna hudang deui. Sarta geus kitu mah teu ngalobakeun di pamolah. Sabeut we. Saduloh ngasupkeun jurusna. Nutu merapna ka Mbah Jaeni saeutik oge teu ngejat. Tapi ngagentak manehna oge nyebrutkeun peureupna. Nu maksudna deuk ngukur kekuatan lawan nepi ka mana daya tahana. Tuh. Dua pereup diadu. Aduh. Saduloh nepi ka ngagero. Sok padahal dina umur mah manehanana teh jauh leuwih ngaora tibatan Mbah Jaeni. Begituna jelas daya tahana aya di sahanapeun Mbah Jaeni. Hal ieu teh geus cukup ngajadikeun ukuran pikeun Mbah Jaeni mah
Moal mata hese ngarag-ragen lawan. Begituna teu perlu dibantuan ku Madrawi. Kitu angkehanana Mbah Jayeni harita. Ya, tentang epes meer dulu. Hayo, jurus medu teh, gara gempurkeun DKI. Mbah Jayeni terus nantang. Pasti dulu, badot. Saduluh ngagantawang, bari sabrut we, pereupna digempurkeun deui. Hehehe. Dihakan dulu, jurus kitu patutna ku aing. Mbah Jayeni bari ngagantak jingkrak. Nu tumrapna ka Saduloh, ngagantak ngagilirkeun badana. Tapi Mbah Jayeni rikat naker ngajorelat. Sarta langsung geus bisa ngulibetkeun badana ka tukangeun Saduloh. Sarta can parah deui. Cedak bae punduk Saduloh diketig satakerna. Setan sia. Saduloh nyarekan, bari ngagentak manehna malik. Tapi Mbah Jayeni geus ngagempurkeun manten pereupna. Nu tumrapna ka Saduloh geus teu bisa naon-naon deui. Cerot. Pereup Mbah Jayeni nyayang kana cukang irung. Aduh. Saduloh ngagero, bari badana meh-mehan teu jengkang. Sabot kitu, Mbah Jayeni geus nyebrutkeun deui pereupna deuk ngagempur palipisan. Tapi Saduloh kaburu keneh ngajorelat kakencaeun lawan. Ngan bae sama meh manehna bisa ngasupkeun gempuranana. Mbah Jayeni nu memangna geus asak pangalaman. Sakihat naker manehna ngadiuskeun pereup kencana kagigir. Duh. Teu salah deui ngagempur iga burung. Janah. Saduloh ngagero bareng jeung eta Mbah Jayeni malik nyerong ngabarengan gempuran pereup katuhuna. Rokaya Saduloh ngagentak mundur ngagunakeun jalan luar. Lol. Pereup Mbah Jayeni nyampeuk. Poos. Teu bisa nembrag sasaran. Sabot kitu, Saduloh ngagentak ngangsorodkeun badana ka hareup ngagunakeun jalan jero deui. Des! Pigelang Mbah Jayeni beunang dihanca ku tenggelan kedet. Bareng jeung eta, tuh, pereup Saduloh nu sabelah deui geus teu bisa disingkahan deui. Nyayang kana palipisanana. Geus kitu, grebel. Pigelang Mbah Jayeni nu keur waktu tadi dikedet langsung dicerek. Det! Dicentok satakerna. Bari jeung disampakeun tunjelan tuur. Tuh, teu salah deui. Tur Saduloh ngabeset tulu angan. Mbah Jayeni ngahanyu bari badana ngagigeg semu-semu nu deuk tikusuk. Modar sia, wani-wani ngaganggu ka aing mah. Montong disebutkeun si Saduloh muridna si Mbah Kendan ti Cimalaka. Saduloh nya kakak bari ngaheumbatkeun tenggelan leungeun katuhuna. Heat, gojret. Salah deui ngahanca sirah. Tapi bareng jeung eta Mbah Jayeni masih keneh bisa ngagerakeun dua leungeunna. Heat, cedak. Dua gigirna Saduloh beunang dihanca ku tenggelan kepeng. Nu ngagerung mah Saduloh bari badana langsung ngagedebut. Wah, ngoy sia deuleu. Nu bakal kojor. Mbah Jayeni ayeuna mah nu nya kakak. Bari maksud mah sirah lawan teh deuk terus dihanca ku gempuran dampa suku. Teu naon, masing nepi ka peletuk oge ngaluarkeun polona. Tapi kanyataanana Saduloh masih keneh bisa ngawasa dirina. Ku kitu teh mah. Tenggelan Mbah Jayeni teh teu patiparna. Lantaran manehna sorangan kapan harita teh keur sakitu payahna. Cacakan lamun dina kaayaan keur biasa mah Saduloh teh piraku teu mati ngadeg. Moal tahan nyangga tenggelan kepang lawan nu ngajedak kana iga burungna. Harita mah barang Saduloh deuk terus dihanca sirahna, manehna rikat naker ngagorentakeun badana kapal Mbah Jayeni. Ogu we tumrapna ka Mbah Jayeni jadi lain deui ngarasa kagokna. Sarta maksudna mah manehna teh deuk terus ngajaul ka tukang. Rokaya gempuran dampal dengan Saduloh kaburu datang manten. Cedak. Teu salah deui ngahanca babajeg. Aduh. Mbah Jayeni ngagero. Bari badana ngagaleong. Sabot kitu ngagentak Saduloh ngagurinjal hudang. Nu angkeunana nu jadi lawan teh deuk terus dihujanan ku pereupna. Rokaya Madrawi nu tadi gawena nganyaksian.
manehna teu cicingeun. Ngagentak manehna ngarau batu sagede mangu. Sarta teu antaparah deui. Bolowar bae ditengorkeun ka Saduloh. Beletuk keuna pisan kana hulu. Aduh, setan sia. Ngabongohan sia teh ka aing. Saduloh meh-mehan labuh. Ngagentak manehna malik ka Madrawi bari muncerang. Kasempetan hade pikeun Mbah Jayeni. Teu antaparah deui. Heat, dampal sukuna diheumatkeun. Cedak. Nyayang kana careham Saduloh. Manehna ngagerung bari badana langsung ngagadebut. Kakara sakitu mah. Saduloh teu can naon-naon. Harita keneh we ngagentak kudang deui. Amarahna beuki ngabebela. Kanyeri dina huluna nu ngadadak buncunur geus teu dirasa. Nya kitu deui. Carehamna nu meh-mehan nyengsol saeutik oge teu ditoli. Tapi kakara oge manehna nyeregedeg. Peureupah Jayeni geus nyampek manten. Ngan bae Saduloh sakali ieu mah kacida cingceungna. Manehna ngagentak mundur. Sret. Manehna ngageser ka beulah kenca. Bari langsung ngagilek nyerong ka beulah katuh. Heat. Des. Tenggelan kepang leungeun katuhuna geus teu salah deui ngahanca pigelang Mbah Jayeni. Barengjung eta peureub kenca Saduloh sakilat ngadius. Crot. Ngahanca careham Mbah Jayeni nu beulah katuhu. Mbah Jayeni ngagerung. Sarta tacan ge manehna bisa ngawasa dirina. Gempuran-gempuran peureub Saduloh geus tinggal jerot manten nyusul tepus. Dibarengan ku gempuran dampal sukuna nyabat babajek. Nutu merapna ka Mbah Jayeni geus teu bisa naon-naon deui. Iwalti kudu ngagedebut satakarna. Kanca dangu. Tapi ngaran-ngaran jago kahot. Manehna masih keneh tahan sarta wawanena saeutik oge tacan coceng. Uringgal manehna hudang deui. Orokaya Saduloh saeutik oge teu mere kasempetan pikeun nyeunghap. Manehna nyereudeg deuk ngagempurkeun dampal suku katuhuna kana hulu. Ngan bae Mbah Jayeni geus mapag manten ku tenggelan dampal leungeunna deuk ngahanca babajeg. Nu tumerapna ka Saduloh. Rikat narik deui sukuna. Cerebat manehna luncat ka gigireun lawan. Bari dampal sukuna geus diheumbatkeun deuk ngahanca ka kemplong. Ngan bae Mbah Jayeni nu kaayaan badana harita keur tapak deku. Ngagentak manehna depok ngabarengan gerak leungeun kenca disabetkeun ka gigir. Cedak. Mumuncangan Saduloh teu salah deui jadi korban tenggelan dampal leungeun. Cadah sia. Saduloh nyerekan bari badana ngagaleong deuk labuh. Kasempetan hade pikeun Mbah Jayeni. Rikat manehna malik ngenca bari langsung nyambarkeun dampal sukuna. Heat. Cetruk. Ngahanca pisan gado. Saduloh ngagerung bari badana ngagedebut. Sarta tacan ge manehna bisa ngawasa dirina. Mbah Jayeni rikat nyelegedeg. Cerebat manehna luncat bari langsung ngagempurkeun dampal sukuna. Cedak. Ngahanca sirah. Saduloh ngagerung deui bari sirahna ngapeletuk kana taneuh. Sarta kakara ge deuk maksakeun hudang dampal suku Mbah Jayeni geus ngecedak deui bae kana tarang. Tobat. Akhirna Saduloh ngoceak sarta les we manehna kapaehan. Beres geuning Mbah. Madrawi ngahehe bari nyampeurkeun ka Mbah Jayeni. Moal teu beres ukaula mah. Pira kan enggo ge beunceuk. Teu sapira jejatena geuning nya. Mbah Jayeni nembalan. Bari nyakakak. Rasa bunga dumeh manehna unggul.
Sumuhun bade teras dikumahakeun ieu mangkeluk teh bah. Madrawi nanyakeun, bah urang ngusur ka itu ka padepokan. Benernya manehna nu nanyakeun pasuta teh? Sumuhun panginten, ceuk Widarba. Moal lepat deui ieu da cenah budak ngora. Barina oge naon margina manehna teh lah loho ka palih dieu. Oh ya, eka tuh gusur kayaknya. Orang tembongan ka pasuta. Bahjaya ini marentah. Nah, mau digotong bah? Mohon tong gusur we kayaknya. Olo make yang digotong segala. Geus gitu mah, teu antapara deui, durung we. Saduloh sukuna digusur ku Madrawi. Sedengkeun Bahjaya ini nuturkeun ngagegag paneuri. Gunakeun saeutik mah kamanusaan teh baraya. Ujug-ujug kadenge aya nu nyorowok, bari disusul ku ngablesatna hiji jiri manusa. Crek ngajega hareupeun Madrawi, ngahadang jajalaneun. Saha sileng tah? Madrawi nyentak, bakuna mah ngarasa reuwas we. Sarta teu antaparah deui. Jual we suku saduloh dilesotkeun. Sirik bae manehna ka hareup. Langsung nyebrutkeun peureupna hayang kapuji wanian ku Bahjayani. Dumeh mireung nu keur ngajega teh beunang disebutkeun bolon keneh naker. Mentong sologoto nonyok baraya. Nu ngahadang teh taya lian ti Arya. Bari ngagentak mancokeun dampaleunna dipake ngahadang peureub. Tuh, gempuran peureub Madrawi bantrok jeung dampal leungeun Arya. Aduh. Madrawi kontan ngagero, bari leungeunna paperengkelan. Karasana kumanehna teu beda we ti numuk lambaran wajah. Kugituna gajlang we. Madrawi luncat ka sisi. Kakara kugitu oge, hatena geus giris miris. Dek ngajago selain tah? Bahjaya ini rikat nyereudeg. Morongos ka Arya bari ti burel bencelik. Lain dek ngajago. Ngan kaula mah nyaram. Eta teh manusa teu perlu dikakaya kitu. Arya nyarita na lirih. Bari ngarindat ka saduloh nu masih keneh ngajelepeng. Batur si lain eta teh? Lain. Naon atuh? Hah? Perlu nak si lain ilubiungkan urusan batur. Nya lantaran kalukuan Andika we katut batur Andika di luar kamanusaan. Kaiji kitu. Atuh kaduana Andika teh salah alamat. Nu natanyakeun Sutajaya teh kaula lain manehna. Kitu tah kesepuh. Arya bari mereka terangan sakadarna. Puguh ti waktu keur padungdung oge manehna geus aya di dinya. Haja ngalanglangan kadinya. Susuganan Sutajaya katembong ngulamprang kaluar ti padepokan. Oi. Jadi si laing ha? Manusana nu natanyakeun pasuta teh? Nya. Bener salah kabina-bina Andika ngajalankeun tindakan teh. Kuduna mah ka kaula. Ngandari kaula mah teu hayang ditindak ku Andika. Lantaran nu dimaksud ku kaula mah ngan Sutajaya saurang. Anggur mah hancik belah ka itu. Ka padepokan. Bejakeun ka Sutajaya. Ditunggu kitu ku kaula di dieu. Teu perlu mawa batur. Lain kaula sieun dikarepuk. Ngan taya perlu nawe kaula riributan jeung nu sejen. Arya nyaritana tetagnaker. Kewas pantes gandang pertentang ngebrehkeun lelewa nu kacida pisan teneungna. Aduh. Tanya capek teh. Mun hararipu kitu ha? Jeung aing heula deuleu samemeh jeung pasuta teh. Dasar setan sia. Bahjaya ini nyorowok. Bari peureupna mah ujug-ujug ngadius we deuk ngadagor cuang irung.
ku teh sahulun manusia teh. Arya bari ngagentak mapag peureup ku dampaleungeun kenca. Oro kaya. Bajayeni mah puguh geus conto. Manehna rikat narik deui peureupna. Bisi wiwirangna seperti madrawi. Geus kitu curelat manehna kakencaeun Arya bari ngabarengan gerak leungeun kenca nu deuk ngagamplang kana punuk. Untuk merapna ka Arya, maneh rikat ngarendekeun badana. Heat kriwel. Leungeun kenca Bajayeni nu keur ngeplos di luhur teh ku Arya ditewak pigeulangna ku leungeun katuhu. Bareng jeung eta, sret. Arya ngageser ka belah kenca, bari ngabadukeun siku kencana ka tukang. Duh. Bajayeni kontan ngahanyu lantaran puluangeunna pisan beunang ditunjal ku siku. Bareng jeung eta, pigeulangkeun kenca Bajayeni langsung ditarik ka handap. Sedengkeun dampasu katu Arya sakilat naker ditojerkeun ka tukang. Anu teu salah deui ngacedak nejeh bincurang Bajayeni. Akibatna teu kira-kira hebatna. Badan Bajayeni nepi ka ngalayang ngaliwatan sirah Arya sarta nu akhirna ngkedebut ngajapapang dina taneuh. Ceuk kaula oge. Andika mah teu perlu pipilueun ke sepuh. Anggur mancing kitu. Geura bejakeun ka Sutajaya. Didago kitu ku kaula di dieu. Arya keukeuh. Alah, montong waka bekas sungut sia teh ha. Dasar iblis. Bajayeni kalah kana malang. Bari gurinya we manehna hudang deui. Sarta amarah nama geus teu kudu dicaturkeun deui. Kumaha ngagugudugna. Tapi lamun manehna daek mikir kalawan disaluyukeun jeung kanyataanana. Sanyana mah manehna teh teu kudu terus ngalawan. Eukeun mah geus sakitu jentrena yen nu diharepkeun ku Arya teh ngan ukur Sutajaya saurang. Katurug-turug geus kanyahoan wewesena sakitu hebatna. Manehna nepi ka beunang dibalangkeun kalawan teu hese beleke. Tapi nyaeta lantaran ngaran-ngaran batur sakomplotan. Katurug-turug aya manehna di padepokan teh ngamanganeuh asa piraku upama teu nepi ka bebela ka Sutajaya kasebut dulur sapaguruan Surabonang. Ieu nu jadi dasarna pangna Bajayeni amarahna nepi ka gila-gila. Harita oge bareng manehna geus nyelegedeg geus teu kudu mikir deui dua kali. Sabrut we manehna narajang miheulaan. Nya benernya Andika teh bedegong sepuh. Arya nyorowok sarta kalawan tapis naker. Manehna ngajorelat ka luhur. Teh sebeleke jedak we tarangna Bajayeni dihanca ku dampal sukuna. Sedengkeun Arya langsung ngagejlik deui nincak taneuh. Setan sia. Amarah Bajayeni kalah ka beuki ngabudael. Sabrut manehna narajang ngagempurkeun peureupna. Jigana teh geus nekat anjur-anjuran. Sedengkeun madrawi can waka pipilueun. Bakuna mah tacan dihempekeun ku Bajayeni. Bisi salah tarima nu dianggapna ngaremehkeun kana wewesena. Sakilat ku Arya geus bisa katitenan yen lawan teh geus dikawasa ku nafsuna. Begituna temah wadina sama sakali geus leungit. Mireungeuh gerakanana oge geus sakitu ngawurna. Mikir kadinya Arya ngan ukur ngageser ka beulah kenca. Nu dibarengan ku gerak leungeun katuhu. Patutur-tutur jeung gerak leungeun kencana. Heat deus. Pigelang Bajayeni dihanca ku tenggelan kepang. Bareng jeung eta, srow Arya maju ngagunakeun jalan jero. Heat cedak. Tenggelan leungeun kenca Arya ngagempur punuk. Eukeur mah tadi oge Bajayeni teh geus tijongklop waktu pigelang leungeun katuhu dikepang. Katurug-turug jeung digebug punuk. Manehna ngagerung bari gebut we langsung disusut. Beungeutna pisan nu pangheulana bantrok jeung taneuh. Kanca dangu abong enya
Bah Jaeni teh geus nekad. Manehna lain kapok. Ieu mah ari gurinjal hudang, ari seret bae ngalugas bedogna sarta langsung disabetkeun deuk ngarampalkeun binjurang lawan. Kalah kanyucut kalakuan teh sepuh. Teu hade luasan kitu. Yeuh, nu dihareupeun ku kaula mah Sutajaya lain Andika. Lantaran jeung Andika mah teu aya pasoalan naon-naon. Arya beuki merong. Moal tong kalobakeun bacot deuleu. Pasoalanan ayeuna geus dimimitian. Hayo, geura cabut pakarang sia. Pikeun si Jaeni mah leuwih hade ngababatang jeung tinimbang kudu ngejat ti pakalangan. Jaeni ngaran kesepuh teh nya hade atuh. Ari kitu mah kahayang Andika. Tapi ulah majar ditenteinganannya ku kaula. Kaula lain munghak campelak kanu saluhureun. Si Arya mah ngandarma ngayunkeun kana kahayang Andika. Arya bari serat we nyabut pakarangna teu kurang teu leuwih ngan ukur siku-siku. Ya, ceuk aing ge teu perlu ngecebrak wae Arya. Awas yo, berat tadah bruk aing. Bah Jaeni nu memangna geus dikawasa ku nafsuna. Sakilat naker bedogna disabetkeun deuk nugal beuheung. Arya teu nembal. Rikat manehna nakiskeun siku-sikuna nu dibake mapag bedog terang. Soalna harus naker mata katorekan. Bareng jeung eta, srog Arya maju ngagunakeun jalan jero. Tius, pereupna nyebrut, deuk ngadagor careham. Tapi Bah Jaeni teu eleh gerak. Ngagentak manehna narik deui bedogna. Sajalan jeung sukatuhuna ditarik ka tukang ngagunakeun jalan luar. Geus kitu corelaat. Manehna luncat ke belah katuhu. Leungeunna ngareundeuk ngabarengan bedogna deuk ngahanca puhu pingping Arya nu belah kenca. Rokaya Arya lain deui rancingeusna. Sakilat naker manehna mindahkeun siku-sikuna ka leungeun kenca. Sarta langsung disabetkeun ka handap. Trang! Deui bedog Bah Jaeni kaneg gerakanana. Sarta sabut kitu, Arya ngagendak nyerong enca, ngasupkeun sukatuhu. Ngarodon jeung gerak peureup katuhu. Cerot! Salah deui, ngadagor careham Bah Jaeni anu belah kenca. Bah Jaeni ngagerung. Bareng jeung eta, dampal su kenca Arya meta di handap. Heat, cedak, ngajajak beuteung. Bah Jaeni ngaheujun. Bari badana langsung ngegeblag ka tukang. Tapi sanajan kitu, Bah Jaeni masih keneh tahan. Ngagentak manehna gurinya, serepet. Bedogna disabetkeun deuk ngahanca bincurang. Nu tumeurapna ka Arya, rikat luncat, bletuk. Sirah Bah Jaeni dijejak satakerna. Tuh. Tarangna pisan neungar taneuh. Sabat kitu cerik, Arya nincak taneuh. Heat, cedak. Dampal sukuna aya nama gempur ke gemplong. Bah Jaeni ngagerungna beuki lambat. Bari badana langsung ngagulitik. Teu beda we ti baligo murag. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.